Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana wilujeng patepangday sareng simkuring novi tenggita ti kelas 11 IPA hiji dina cara warta Sunda. Simkuring bade ngadungikeun sabaraha wartaan nu parantos disiapkeun ku redaksi. Hujan deras di barung angin kencang ngabalukarkeun sejumlah tangkal tumbang di Bogor, Jawa Barat. Saurang pengendara motor luka-luka sanggeus katarajang material tangkal tumbang alatan hujan jeung angin. Hiji video nambokeun nalika hujan badak dibarengan angin kencang narajang wewengkon Jawa Barat poe Jumat sore. Ngabalukarkeun tangkal tumbang di sababaraha titik, salah sahijinya di Raya Paledang. Rupina sakitu warta anu parantos didubikeun ku simkuring kapayen pamirsa sadayana. Muji warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.